sampai ke Banjar jam 10. 7, 8, 9, 10 hanya 3 jam. Kaget. Dia berangkat saat eta jalan itu terlalu bagus, tapi 3 jam. Kaget ku lagi keur ngaji, abah datang, ya Allah. Percaya tuh, percaya. Begitu kula menghampiri, diajak dahar, kurang ke Jogja. Berangkatlah jam 11 di Banjar ke Jogja. Set. Sampai Jogja cuma jam 3. 12, 1, 2, 3. 4 jam. Di kumaha coba eta? Ieu babacaan eta tah. Babacaan eta. Dipraktekkeun ku kula waktu guru kula di Garut maot. Ajengan Abdullah boga ijazah ti abah. Berangkat ti dia. Baca ku kula. Set 2 jam sampai Garut. Kula sorangan heran. Iyalah babacaan. Dibaca ku Habib Rozak ngabagen. Dibaca ku Ki Pudoli kempes ban. Dibaca ku Ki Jamal liat hulu. Wah, teu datang-datang. Wiridan lah ieu kene. Tapi kumaha nu macana? Habib Rozak geus kikiran. Hadena aya kula disungkurkeun. Ho. Ngaguling ka empang. Iya kok Kangjeng Nabi bisa hiber, wali-wali bisa hiber. Masya Allah, lamun urang nyaritakeun Syekh Mansuruddin di Mekah napak sancang, set datang ke Banten. Lamun Syekh Abdul Muhyi pamijahan di Mekah, set datanglah ke Tasikmalaya. Geus puguh para wali-wali sanga. Syekh Khalil Bangkalan bisa hiber. Ieu wiridku hebat lamun dipake ku batur. Ieu wirid istimewa amat lamun dipake ku batur. Ieu wirid teh betapa luar biasa. Cek Kangjeng Nabi aya seorang hamba anu dititah milih ku Gusti Allah. Baina ayutiyahu zahratad dunya. Antara kemewahan dunia jeung kemewahan ma indallah. Fakhtaro ma indallah. Hamba tersebut memilih kemewahan anu aya di Allah.